Saya masih apa ngusut di bae. Ampun geus kapenting mau dibere. Nani? Lagu naon dia? Kukumah dia eta. Olah emang mantan ewe. Bating aing. Suami soleh. Suami soal eta dia mah salah kisin ke pemajikan dia mah bating torek aing. Lain sieun. Naon? Bisa teh bener kieu. Pemajikan doang gitu ge aing bating torek aing mau mun pemajikan doang dia atau aing manges bobogohan genep meureun. Ih, rupa boleh. Naon? Loba saingan. Ieu na jero. Ngegel. Geus aing menunggu si aing teh aing. Boro aing can anggeus cek kanan aing geus. Geus dia ada penting. Tadi pemajikan dia belanja. Belanja kan torek hareup. Seaeun ditinggalkeun mah. Geus aing. Aing. Eta pegawai mikang ge jeung Ayo, saya geus kayak paling tanggung di hareup gitu. Tengin mah. Geus geura anggeus lah buru kata. Kayak tanggung di hareup. Ngagali upan pe dia ditu. Oh. Susul ku aing ayo geus ae. Oh, geus dia. Ka mana ya salah kitu tadi budak? Kukumbah teh beres-beres. Astagfirullah. Ka mana? Ge si ieu nya. Lain dibereskeun pagawean. Ampun, aing mah ampun. Pasti masih apa ngusut di bae. Ampun geus kapenting mau dibere.